Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami Abdi Indri Anggraini di kelas 1 IPS 2. Di dieu Abdi bade ngadongeng sasakala situ bagendit. Baheula geus ribuan tahun katukang aya hiji randa beunghar nu katelah nyindit anu kacida ku medna. Ari beungharna mah tetela, beuh kebonna, beuh sawahna. Imahna ge panggedena di salembur eta. Basa umum panen, Nyi Endit nyen sadekah ngondang labejeng sawatara tatanggana nu ngariung nepi ka aya ratusna. Tapi sadia tumpengna teu sabaraha, nepingan sakoteap geus beres bari tingkaretap keneh. Keur meujeuhna bala kecelakan, solongkrong aya aki-aki bongkok nu nyamperkeun. Ku pribumi teu ditarik teu ditakon, nyapok aki-aki waleh yen teu kakawa ku lapar, sugan aya sih piwelas. Ari kitu Nyi Endit bet nyarekan, pajarkeun teh teu aya kaera. Tungtungna aki-aki dititah nyingkah. Aki-aki Endit jumarigjek bari ngomong, sagala ge boh kanu hade, boh kanu goreng, moal taya wawalesna. Keun ngomong kitu teh kasaksian ku sakurwarga anu aya di dinya. Sarengsena dalahar, dugdeg ngarendeg ting gegero. Caah, caah, henteu kanyahoan ti mana datangna cai, ngan leub bae pakarangan Nyi Endit ka keueum. Imahna ka keueum laput, sawahna nu uplak-aplak geus aya di dasar cai. Lembur sakuriling bungking geus robah ngarupa jadi situ. Anu nepi ka ayeuna katelah Situ Bagendit. Sakitu wae dongeng ti Sim Kuring. Hampunten bilih aya anu salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.